Orang kan jual manuk euy betul duit. Manuk naon? Manuk kenari. Kali Alus gacor tuh. hayang sabaraha? Yang 200 Bang, bayar. 100. Wah, Oh, sok-sok buru. Nuhun ya. Berdiri. naon mat? Neng ari nu lumpat mah kurung teh ka dieu. Duh, kata apal euy. Ya lah bajori. Ya juga kurung urang ya. Lain, ieu menang beli di nu ngaliwat. Lah, bohong maneh mah. Berarti anu lumpat tadi mah kurung teh maneh. Teu apal urang mah. Alah, bohong sia mah. Siap ini tarikna. Mat. Duh. Lapur duit 100 teh. Jadi aing nu rugi na ieu teh.